Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsaminu wassalasuna, ari hadis anu ka-38. An Sa'id bin Abi Burdata, katampiti Imam Sa'id bin Abi Burdah, an abihi katampiti ramana itu Imam Sa'id, anin nabiyyi katampiti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, annahu saanyana itu Imam Sa'id qala eta ngadawuh karamakna, annahu saanyana itu abihi qala eta ngadawuh itu abihi kana lafad qala Rasulullah, qala pantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana lafad idza jatama'a di mana-mana narima pakumpul saha ahlun nari ahli neraka fin nari di jero neraka, wa ma'ahum bari eta tetep sartana itu ahli nar man ari aya jalma syaa anu ngerasakeun ka itu man saha Allah Ta'ala min ahlil kiblati anu tetep ti golongan ahli kiblat. Qala tah ngucap saha al kufaru pirang-pirang jalma kafir lil muslimina ka pirang-pirang jalma Islam kana lafad alam takunu nahan teu bukti aranjeun kabeh muslimina eta pirang-pirang jalma anu Islam, qalu ngucap itu muslimun kana lafad bala leres, qalu ngucap itu kufar kana lafad fama aghna atuh henteu nyugihkeun angkum ti aranjeun kabeh naon islamukum kaislaman aranjeun kabeh. Waqad siratum barinya tagis jadi aranjeun kabeh ma'ana eta tetep sarta kami sararea finnari dina neraka. Qalu tah ngucap itu muslimun kana lafad kanat bukti lana eta tetep pikeun urang sararea dzunubun ari pirang-pirang dosa. Dijadikeun naon atuh kanat bukti lana eta tetep pikeun kami sararea naon dzunubun pirang-pirang dosa. Fa ukhidna tuluy disiksa kami sararea biha kusabab itu dunub. Fasami'a tuluy ngadangu saha Allahu Allah ma kana perkara qalu anu ngarucap itu kafirin kana itu emak. Fa amara tuluy marentah Allah bi ikhrajiman kana ngaluarkeun jalma kana anu bukti si man min ahlil kiblati eta tetep ti ahli kiblat. Fa ukhriju tuluy dikaluarkeun itu ahli kiblat falamma ra'a tuluy dina samang-samangsa ningali sahal kufar pirang-pirang jalma kafir zalika kana itu ikhraj qalu tah ngarucap itu kufar kana lafad ya laitana duh hayang teuing kami sararea kunna eta bukti kami sararea muslimina eta pirang-pirang jalma nu Islam. Fanukhraju tuluy dikaluarkeun kami sararea kama ukhriju seperti yang dikaluarkeun itu ahlul kiblat. Suma qara'a tuluy macakeun saha Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana lafad rubbama yawaddu terkadang mihayang saha alladzina jalma-jalma kafaru nu kalafir itu ladzina laukanu lamun bukti itu ladzina muslimina eta pirang-pirang jalma nu Islam. Qala teras ngadawu saha an-nabiyyu alaihi salam fi hadisin akhir dina hadis anu sejen. Lafad idza kana di mana-mana kabuktian naon yaumul qiyamati poe kiamah yatufu tahtawab saha Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam arba'ata alafi amin dina waktu 4000 tahun. Fayasma'u tuluy ngadangu Jibril finnari dina jero neraka sauta rajulin kana suara hiji lalaki min ummati nu tetep itu rajul ti sawarehna umat kami. Yaqulu bari ngucap itu rajul kana lafad ya Hannanu duhdat anu maha welas asih, ya Mannanu duhdat anu maparin kanugrahaan, ya Dzal Jalali duhdat anu kagungan kaagungan, wal ikrami sareng dat anu kagungan kamuliaan. Qala ngadawuh Nabi fayati tuluy ngadongkapan saha Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam wa yasjudu sareng sujud Jibril indal arasy disandingan arasy. Fayaqulu tuluy ngucap Jibril kana lafad ya Rabbi duh Gusti
Asma'u nguping abdi finnari dina jero neraka sauta rajulin kana swanten hiji lalaki minal muslimina nu tetep itu rajul ti sawarehna pirang-pirang jalma nu Islam. Yaqulu bari ngucap itu rajul kana lafad ya hannanu ya mannanu mungdu arba'ina alfi amin dina mangsa 40.000 tahun. Wa inni jeung saenyana kami a'lamu eta nyaho kami annahu kana yen saenyana itu rajul min ummati Muhammadin eta tetep ti sawarehna umat Muhammad alaihi salam. Wa annaka sareng saenyana Gusti ya Rabbi duh pangeran abdi ta'rifu eta uninga Gusti as-shadaqata kana persahabatan baini berna tetap di antara abdi wa baina Muhammadin sareng di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam. Wa inni sareng saenyana abdi uhibbu eta resep abdi an asna'a kana yen ngadamel abdi fi makani Muhammadin dina hiji tempat Nabi Muhammad alaihi salam ma'rufan kana kasayan wa anna rajulan sareng saenyana hiji lalaki min ummatihi nu tetep ti sapalihna umatna Muhammad finnari eta tetep di neraka. Syafi' mugi nyafaatan Gusti ni ka abdi fihi di eta rajul fayaqulu terus ngadawuh saha ar-rabbu pangeran jalla maha agung naon jalaluhu sifat keagunganana itu Rabb. Syafa'atu nyafaatan kaula ka anjeun fihi di eta rajul wa wahabtu jeung maparin kaulahu ka rajul laka pikeun anjeun fadhhab tuluy kudu indet anjeun ila malikin ka malaikat malik khazinin nari tegasna juru kunci na neraka wa qul jeung kudu ngucap anjeun lahu ka itu malik kana lafad yukhriju bakal ngaluarkeun itu malik ho ka itu rajul laka pikeun anjeun wa qul jeung kudu ngucap anjeun lahu ka itu malik yukhriju bakal ngaluarkeun maliku ka itu rajul laka pikeun anjeun wa yadfa'u jeung bakal mikeun maliku ka rajul ilaika ka anjeun fayati tuluy datang saha Jibril malaikat Jibril alaihi salam ila malikin ka malaikat malik wa yaqulu jeung ngucap itu Jibril kana lafad innallaha ta'ala sanyana Allah ta'ala wahaba eta maparin Allah li pikeun kaula fulanan kasipulan naon itu fakhruj atuh kudu ngaluarkeun anjeun hu ka itu si pulan atawa rajul li pikeun kaula minan nari tina neraka wa dafa jeung kudu masrahkeun anjeun hu ka rajul ilayya ka kuring qala ngadawuh Kanjeng Nabi fayadkhulu tuluy asub saha malikun malaikat malik an-nar kana jero neraka fayatlubu tuluy milarian malik hu ka itu rajul alfa amin dina 1000 tahun fala yusadifu tuluy henteu menakan malik hu ka itu rajul fayakhruju tuluy kaluar saha malikun malaikat malik yaqulu jeung ngucap itu malik kana lafad ya Jibril hei malaikat Jibril inna jahannama sanyana neraka jahannam zafarat eta ngagugudar itu jahannam zafrotan kalawan ngagugudar sanyana yakni ngamaksud Kanjeng Nabi ghallat ngagolak itu jahannam wa ja'alat jeung jadi naon al hadidu beusi kal hajari sapertikeun batu wan nasu jeung jadi jalma-jalma kal hadidi sapertikeun beusi falam usadifu tuluy temanggihan kuring hu ka itu rajul fayati tuluy datang sa Jibril malaikat Jibril alaihi salam wa yasjudu jeung sujud Jibril ingdal arsy disandingan arsanian dina nu kadua kalina wa yaqulu jeung ngucap Jibril kana lafad ya Rabbi duh Gusti lam yajid temendakan hu ka itu rajul saha malikun malaikat malik fa aina tah eta di mana huwa ari itu rajul fa yaqulu tuluy ngadawuh sa Allah taala ya Jibril kana lafad ya Jibril he Jibril izhab kudu indit anjeun ila malikin ka malaikat malik wa qul jeung kudu kucapkeun ku anjeun lahu ka malik innahu sa'anyana rajul fi wadi kadza eta tetep aya di jurang anu wa fi qa'ri kada jeung eta tetep di dasar anu wa fi zawiyati kadza jeung eta tetep aya dina pojok anu wa fi bi'ri kadza jeung eta tetep aya dina sumur anu fayaji'u tuluy datang saha Jibril alaihi salam wa yukhbiru jeung ngabejakeun Jibril malikan ka malaikat malik bidzalika kana itu mazkur
Fayadhabu tuluy berangkat sa Malikun malaikat Malik ila dzalikal wadi menuju ka eta jurang. Fayajidu tuluy mendakan Malik hu karojul hunaka di eta tempat mangkusan barina nu tijungkir. Qad ta'allaqat bari nyata ngagantung alaihi ka itu rajul naon al hayatu pirang-pirang orai. Wal aqaribu jeung ngagantung pirang-pirang kalajengking. Wa alaihi jeung ngagantung luhureun tu rajul tawa alaihi jeung eta tetep dina luhureun itu rajul al aghlalu ari pirang-pirang belenggu wasalailu jeung pirang-pirang rante. Fa yakhudhu tuluy nyokot sa Malikun malaikat Malik torfan kana tungtung minhu anu tetep ti itu rajul. Wa qad soro bari nya tagis jadi itu rajul kal fahmi eta tetep seperti areuy. Wa yuharriku jeung musik-musik Maliku ka itu rajul wa yajurru jeung narik itu Maliku ka rajul ila nafsihi kana awakna rajul. Fataskutu tuluy maruragan anhu ti itu rajul naon al hayatu pirang-pirang orai wal aqaribu jeung pirang-pirang kalajengking. Sumayu hariku tuluy musik-musik itu malaikat Maliku ka itu rajul sanian dina anu kadua kalina. Fataskutu tuluy maruragan anhu ti itu rajul naon al aglalu pirang-pirang belenggu wasalailu jeung maruragan pirang-pirang rante. Fayatawajjahu tuluy madep itu rajul ila Malikin ka malaikat Malik. Fayaqul tuluy ngucap itu rajul kana lafad ajita nah datang anjeuni ka kami litazida karena supaya nambahan anjeuni ka kami fil azabi dina siksaan am litung jia atawa karena supaya nyalametkeun anjeuni ka kami. Fayaqul tuluy ngucap malaikat Malik kana lafad la a'lamu henteu nyaho kaula bidzalika kana itu litazida ni fil azab ilaih ghaira anna Jibril salianti saanyana malaikat Jibril yang tadhiru eta ngadagoan Jibril ka anjeun. Fayakhudhu tuluy nyokot tu malaikat Malik biadihi kana leungeunna itu rajul wa yadfa'u jeung masrahkeun Malik ka itu rajul ila Jibril ka malaikat Jibril. Fayakhudhu tuluy nyandak saha Jibril biadihi kana leungeunna rajul wa ya'ti jeung datang bihi sarta mawa rajul Wayati jeung datang itu Jibril bihi sarta mawa rajul ila saqil arsy menuju ka tihang arsy. Wala yamurru jeung teu pati-pati ngaliwat Jibril bihi sarta rajul ala ahadin ka hiji jalma illa wa yaqulu anging. Jeung ngucap itu ahad kana lafad hadza fulanun. Hadza ari ieu fulanun eta fulan kana anu kabuktian itu fulan fi jahannam eta tetep dina neraka jahannam. Arba'ina alfi amin dina 40.000 tahun. Fayaqumu tuluy ngadeg rajul ma'a Jibril serta malaikat Jibril indal arsy disandingan arsy. Fayaqulu tuluy ngadawuh saha Allah taala lahu ka itu rajul kana lafad ya abdi hai hamba kami. Alam yakuna henteu kabuktian naon kalami dawuhan kami bayyana eta ngajelaskeun kalam azhara tegas ngajelaskeun itu kalam kum ka aranjeun alam ab'ats lan teu ngutus kuring ilaikum ka anjeun kabeh saha ar-rasul. Apunten alam ab'ats lan teu ngutus kuring ilaikum ka aranjeun kabeh ar-rasul ka rasul alam ya'murna henteu marentahkum ka aranjeun kabeh saha ar-rasulu rasul bil ma'rufi kana kahadean walam yanha jeung nah henteu nyegah itu rasul kum ka aranjeun kabeh anil mungkari tina pamungkaran. Fayaqulu tuluy ngucap itu rajul kana lafad bala leres ya Rabbi duh pangeran abdi. Ghaira anni salianti saanyana abdi dzalamtu eta tos ngadolim abdi nafsi kana diri abdi. Fa ataraftu tuluy ngaku abdi bidzambi kana dosa abdi. Faghfir atu mugi ngahapunten Gusti li ka abdi ya Rabbi. Duh Gusti pangeran abdi bihaqqima kalawan hakna perkara ana anu ari abdi kultu eta ngucap abdi kana itu emma arba'ina alfa amin dina 40.000 tahun finnari dina jero neraka. Ya Hannanu ya Mannanu antaghfiro kana yen muga ngahapunten Gusti li ka abdi. Fayaqul tuluy ngadawuh saha Allah taala kana lafad Ghafartu ngahampura kuring laka ka anjeun wa wahabtu jeung mikeun kuring ka anjeun di Jibril ka malaikat Jibril. Wa ataktu jeung bebaskeun kuring ka anjeun minan nari tina neraka bi syafaatihi kalawan sabab syafaatna Jibril. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi kana lafad fayadhhabu tuluy berangkat Jibril bihi sarta rajul ilal jannati menuju ka surga.
wa yagsilu jeung ngamandian Jabrail hu ka rajul bima il hayati ku cai kahirupan wa ma'il kautsari jeung ku cai talaga kautsar fatadhabu tuluy leungit anahu ti itu si rajul naon sima ahlin nari ciri-ciri ahli neraka fayudkhilu tuluy ngasupkeun Jabrail hu ka rajul al jannata ka surga ba'da dzalika dina sabadana itu goslun wa yusallimu jeung maca salam rajul ala Muhammadin ka Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa yaqulu jeung ucap Jabrail kana lafaz dia Muhammad sona'ata midamel anjeun fi itu rajul maka naka kana tempat anjeun soni'atan kana padamelan fa yaqulu tuluy ngadawu Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam kana lafaz na'am bener wa fil hadisi jeung eta tetep dina hadis annal Hasan al Basri ari saanyana Syekh Hasan al Basri qala eta pernah ngadawuh itu Syekh Hasan al Basri kana lafaz Allahumma ij'alni mimman yanju minha Allahumma do Gusti ij'al mugi ngajantankeun Gusti ni ka abdi mimman tijalma yanju anu salamet man minha tina itu nar ba'da arba'ina alfa amin dina sabana 40.000 tahun ing kana lamun mah kabuktian itu dosa labudda eta misti itu dosa lika abdi min an adakhula tibatan yan lebat abdi ha kana itu nar bisyumi dzanbi kusabab gorengna dosa abdi. Kantun al haditsut tasi'u wassalasuna cekap wallahu a'lam bissawab.